Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil sareng singkuring sileno berkicau. Sekali deui ngaturkeun nuhun kangge anu tos support channel abdi gitunya dugi ka 1000 lebih subscriber anu mantang teras di mimiti channel abdi nol gitunya di mimiti nol dugi ka ayeuna 1000. Ngaturkeun nuhun pisan sadayana tak kangge ayeuna timbring bade nyanakeun pangkatan gitunya tina tarompet nyata ya pangkatan dangdut, pangkatan ngalagu Sundaan gitunya, pangkatan tina laras-laras ayeuna tina banyak ayeuna simpring bade praktekeun pengitan aya ngajarkeun mah sanes guru gitunya bade praktekeun ieu pangkatan dangdut anu biasa diangge ku sadayana kitu. Sekali dipunten kangge guru-guru kitu kangge anu sastarayasa sanes abdi bade ngajarkeun kitu ieu mah mung share we kitu. Anu terus terangnya atur nuhun tos nonton kitu nya anu teh terang segan biasa gitunya ningal video ieu. Tah ieu tarompet surupan sedang atau nanti surupan nomor 7 anu biasa diangge ku dangdut nya akor C itu. Tah ieu instrumen pangkatan ieu pangkatan lagu dangdut upami bade siga intro ngadangdut gitu. Hati belum biasa diangge jembatan lagu biasana si kawitnya langsung nyabot gitu. Tinu dangdut oge enak ku Mang Dapet terus aya gini nya ku Mang Dapet sok diangge tinu dangdut gitu. Anu kangge jembatan lagu kangge anu medley gitu. Pamitin dog gitu biasana tinu benjang. Tapi jembatan laguna nu kieu gitu. Kali dinya ieu versi lamatna. Jadinya nanti pelung eta nu versi santaina gitu nya sareng Edi versi anu kaluhurna anu nada petir ieu. Sami wae gitu nya tugu nama dinu ieu eta nu jadi aya dua variasi gitu nya anu biasa anu simpel sareng tadi anu ka petit nada tinggina. Eta jembatan lagu anu kangge dangdutan gitu nya biasa anu dangdutan bisa eta teh bisa nyambungna anu pemuda bisa oge nyambungna kanunya lagu dangdut-dangdutan anu tuguna tinu ieu. Sareng aya deui ayeuna jembatan lagu kangge lagu Sundaan gitu nya lagu pop Sunda nya pop Sunda itu bisa dibilang cleaningan.
tapi mah dia biasa biasa dianggilna tinu dog gitu nya, tinu dog tinu banyak oge sok aya tinu dangdut mah asa jalan ngedangu gitu nya terus dia eta teh anu biasa diangge tinu lagu Sundaan gitu nya bisa langsung nyambungna ke nu kupu gitu nya bisa kadinya pokona upami ku kawihna langsung disabat-sabat biasana gitu nya itu nyebatan lagu pangkatan eta nu kahiji sareng anu kadua sami jembatan lagu kangge Sundaan gitu nya dan aya dua gitu nya anu biasa diangge anu umum gitu nya sugan ngingal video ieu anu tacan biasa sugan terang gitu nya anu atau serang nya Billy Abi lepat yang kena periksi di komen di handapnya sekarang ieu pangkatan biasa diangge ku cuma banyak oge biasana sampai anggenya muka abi terang mah bajidoran gitu nya ya ini mah pangkatan bajidoran saya anu versi nada rendahna kalangan gaulnya sekali udah bikin masih kena diajar gitu sekali di tebian dan nu abi terang gitu nya da benten-benten gitu nya seperti semua lapet gitu aduman ninggalnya cok sakuping-kuping we gitu sadangu-dangu gitu abi dinya ieu nu versi abina lah gitu eta anu biasa dianggap pangkatan nada rendahna gitu nya ena tinu nada tinggi ena tinu pelung
gitu upami selama da aku abi mah jarang diangge gitunya bila terang mah kedah gitunya bilih kayak cenah sekali waktu pra pangkataan cenah gitu ini beli lepat nyukeun koreksian we gitunya beli abi lepat di komen di dahana cenah lepat udah nak kieu abi mah resep gitunya di komen gitu teh gitu eta angkatan anu kangge bajedoran gitu nya nu abi terang kuning abi mah nya moal tadi lompatna katugu anu lagu gitu nya ini tinu Mataram teh biasana lompatna sok lagu Katepang Sono balik subuh gitu. Tepat itu paling anu pabiteh sama gitunya dah bigi kanu pangkatan mah jarang gitunya di mah da kanu dog da memang dog dangdut yang syukur nge-share gitu jadi anu terang cing pangoreksikeun abi lepat henteu gitu jarang anu ngomongin masa eta asa na hoyong terang lamus dari ngalamusnya biasa lagi upami teu diajarkan nu sedotan disikin cai langsung prakteknya nu trompet aya abi mah kana trompet langsung gitu dan si bibir teh niup si pangambung teh nyedot gitu kumaha cenah eta nyambungkeun nya kombinasikeun kumaha da kege nuturkeun gitu ai upami aya diajar teh tiasa wae kitu nya praktek nabu jual tiasa gitu abi ge gitu rasa daya nabi pasti nol sih gitu dina prakteknya kamu pami diajar ngalambus mah nya kieu heula tong mau ka penyarian gitu pernapasan si sonten teh saya nama lurus gitu tak aya nu pas narik napasnya tak aya nu wew juga abis gitu tapi nya benten-benten gitu aya nu divariasikeun sareng wowowan gitu SMA lempeng tapi jantan tekat cengal ngarenghapna gitu pangitan sakitu abinya beli aya nu kirang jelas atau pikiran sana lepat ya kan sana komennya lagi sini diajar gitu sami ngomong mulai di sini Sunda gitu nya sanes kok habis da ku sade gitu nya semua seueur mulang kali bisa tarongkeun gitu sekali deui atur nuhun gimana anu tos dukung channel abdi gitu nya channel berkicau ti anu dugi ka ayeuna terus tiasa di monet gitu nya atur nuhun kayak gitu paling di lihat terus di semua kuringnya tina dengan cara jengna di komen-komennya beli aya nu yang lagu iya request komen memangnya tanapi yang terang naon gitu nya pengen segitu sing kuring atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengilap di subscribe nya di share ke rerencanganna